Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Waruga jatining waluya jatining rahayu, rahayu jatining sampurna, sampurna ing maha suci tunggaling kaula Gusti. Anu kusim kuring dipihormat Ketua Pepadi Jawa Barat anu dipikareus kalayan simkuring tabe sapinuhna ka anjeunna karsana Abah Haji Dalang Darasa Wibiksana punten kasebut nami bah kalayan ka Ketua Pepadi Karawang Pak Waya Karmila SPD ka Kinlanceuk lanceuk kuring guru simkuring tuladeun simkuring karsana Kang Dalang Wawan Dede Amung Sutaria oge panumu catur pinangka moderator Kang Dalang Iman Rohendi anu ku simkuring sangat tepi hormat ka para dalang inohong Karawang sadayana kum teu diwiji-wiji anu kusim kuring ge sangat tepi hormat. Simkuring kapeto kaponcrot getih tur tagawe ngeunaan bab palasipah atanapi filsafat. Wilujeng sumping ka Kang Dalang Dadan. Mangga. Rehat heula rupina. Urang lajengkeun. Salarasna simkuring kedah medar ngajawantahkeun atanapi ngawincik khususna bab palasipa dina dunia padalangan salarasna upami ningal kana waktos mah asangkar pisan dilaran nyarioskeun palasipah mah aya paribasa kolot kieu lamun rek ngobet wayang kakobet dadeet tapi wayang mah mun dikodok ngejeroan eta salah siji alasan simkuring kunaon sangat micinta pisan kana dunia padalangan sing horeng dalang mah sakatarang simkuring salianti tina tontonan anu ngandung tuntunan teh sanyana keur nu sejen mah mun rek dakwah atana rupihal nyebar kahadian ka papada jalma teh sarua jeung ngageuing jalma anu teu eling pan kitu sarua jeung kumaha jalma keur kabeureuyan ku cucuk kumacarana ieu cucuk bisa kasurungkeun ku naon bae rupa tah dalang mah sakatarang simkuring lain eta dalang mah tugasna sanyana saatos dititen ku simkuring saatos dianalisa jeung dihipotesa ku simkuring dalang mah ngageuingkeun jelema nu keur nyaring lain kabeureuyan ku cucuk tulang tapi jelema anu kabeureuyan ku cai tah eta dalang di dinya margi saur Pak Asep Sunandar cara alapan dalang-dalang komo zaman kapungkur beda jeung ajaran-ajaran anu sakumaha agama-agama anu aya ajaran-ajaran anu di pasantren mah di syariat heula syariat torekat hakikat makrifat ngajina teh kadinya di dieu heula tapi dalang mah di dieu di hulu hotana di makrifat heula kayak ditemu di tengah tapi keur urang mah hadena duanana nya dipaju nya syariatna tuluy dipaju nya makrifat ge dipaju engke aya titik temu di tengah soalna engkena bakal nyabelah urang teu seueur jalmi lamun ngulik kamaripatan seolah-olah lamun ngajak ngalaksanakeun hal-hal nu sifatna syariat
jadi sesuatu hal anu rendah seolah-olah wah levelna di dieu keneh cenah urang mah geus makrifat berisik padahal lain kitu upami ningal kana sawitawis background simkuring dina thariqat khususna simkuring di Suryalaya sing horeng katoong oh sing horeng syariat tarekat hakikat makrifat teh sarua jeung urang ngalotek lotek bahana lain ngan saukur suuk kungkul di jarona aya cikur di jarona aya kangkung di jarona aya waluh tapi 1000 kali urang nyebutkeun yen eta waluh teh lotek teu bisa lamun waluh hungkul najan aya saton oge keukeuh we gulangkep ieu teh lotek tapi eueuh kacang suukan moal bisa disebut lotek lalap asup 1000 kali ieu teh lotek teu bisa eueuh susukan jadi sing horeng antara syariat mereka hakikat jik makrifat teh gulangkep anu kudu wajib dijalankeunna malihan upami ningal ka pimpinan wajejen di Ajainiyah di pasantren Ajainiyah di Sukabumi mah nyebatkeun lamun hiji jelema ngajalankeun syariat ngajalan kamarifatan tanpa syariat mangka eta jelema jinik sesat tah urang mah kadang-kadang kalau lanjut ngarasa urang levelna geus luhur horeame kena syariat berisik padahal dia bisa wangsul deui kana bahasan nyunkeun dibuka Kang anu padika padalangan teh ieu padika padalangan teh sarasa parabot ngadalang jadi kieu kolot baheula mah aya nilai 100 kolot baheula ieu Padede Amung Suwargi Pak Asep Sunandar Suwargi Pak Cecil Suwardi Suwargi Pak Ade Kosasi Suwargi Pandang Taryana rarang saja bina aing boga nilai 100 ya kumaha cara ngabukar bakar jadi 100 teh tah marenehna ge cara bisaeun deui tinggal we aing keur manggung kan gitu moal sadetil eta tugas akademik mencairkan hal eta ngawincik perkara eta nya di dieu peran akademik simkuring sanes ngacu jalan simkuring kapungkur jurusan Padalangan di SMKI terus langsung ke Unpad pendak sarang para ahli sasar asal sajabina terus beranalisa ku Pak Ganjar Kurnia simkuring digedekeun nya didewasakeun kade maneh udah ka ulah kajebak ku naon disebut player ngan saukur ngadalang we hungkul maneh ngadalang nurutan saha senior hartina maneh ngalah kanu geus alaeun si lain keur kanu mangsa nu ngora deuk naon da sabenerna mah aneh naon anu name disaurkeun ku Kang Awan yen saur nira saur irang aya teh nepi ka wangkit kiwari tiasa dicek karek ka Pak Asep Sunandar ka Padade mong aya teh nu hajat datang sameme nyeurehan hayang nyaho nu kitu padahal upami di abdi manggung kakawen teu sesuai jeung samisina ku abdi dipotong aya nu kitu tapi kunaon urang boga katresna urang boga itikat moral tanggung jawab moral anu dicaritakeun kudu bener saya teh kalebihan dalang naon bedana jeung salat sok salat daya aneh ceuk abdi mah aya sandaran vertikal eta salat Isya 4 rakaat dina eueuh jelema paling listrik poek unu nyahuan jelema 4 rakaat daek mah jadi 2 rakaat urang 2 rakaat ya wis saha ieu berisik padahal urang saur nira nah pake pusing-pusing sebenarnya der we nu lalajo moal deuk protes komo nu hajat bisakeun kieu kakawen ieu melaksaga palintangan naon urusanna da moal protes nu lalajo dinyahoeun nu lalajo mah jigana nu lalajo mah lamun lalakon sudiragen kawin ka Garut Gaca ge moal protes asa rame we tapi kunaon dalang boga itikat eta naon eta lamun lain panggilan jiwa mentak simkuring punten sanes lebay orang-orang anu terlibat hayang diajar kana seni pawayangan dek dalangna rek nayaga rek sinden arek naon anu saputeureunan di sabudeureunan arek tukang sona hayang ngadukung kana wayang lamun lain orang-orang terpanggil mustahil daek Pak mustahil emang teu rudet ngulik wayang ngalah beunghar kaleresan Pak Kang Dalang Dadan ayeuna nuju ka Wahyuan Kang Awan kantos wah simkuring rekor di Jawa Barat
non beunah haritan sih haritan mah teu bisa saurina acan duitna 4 triliun leuwih tukang tahu lulusan SD acan teu abdi teu bisa saurina lebih beunghar jadi urang mah aya nilai plus nya urang ngelestarikeun budaya bangsa ditinggal karuhun nya urang oge kumaha carana ieu supaya terkonversikan tergantikan menjadi sebuah komoditas urang bisa hirup dina profesi eta gitu tah ieu mah ilustrasi we dalang memang teu perlu ieu yakin simkuring mentak nulung teh kudu kanu butuh nalang teh kudu kanu susah contoh sembako keur saha sabenerna eta sok sembako bikeunkeun ka Bahdar sakali itu bah sembako ngahina lain eta ngahina coba ka ieu we ka Pasekda atau ka Bupati Pak ieu sembako ka Bapak sia da aing teu butuh nu kitu sih ngoreng mentak ieu oge keur nu butuh simkuring keur butuh ku ilmu zaman harita beda jeung ayeuna teknologinya bareta mah zaman kaset lamun neangan kahayang neangan kaset nu aneh eta teh di Tegalega parat tapi ka Gardu Jati neangan kaset nu anyar oh ieu nu aneh pada di amung anu lawas bareta mah kaset teh langka pisan langka teh hal-hal anu sifatna rekaman-rekaman kapungkur teh teu di recycle terus hayang lalajo aya mah dina gadget sakedetnet lah hayang dalangna saha minimal audio na aya baheula pan ngalaman sareng Kang Awan ti paeun mun lalajo teh geuningan ka mana-mana sim kuring radius 3 kilo nepi ka Padalang lalajo Pak Asep Sunandar nepi meuli kaset kumaha karena gugur 3 kali iangan meuli nya rusak aya nu nginjem teu ngulangkeun tah ieu teh landasan-landasan teorina anu ku simkuring engke uning mah ngorekeun hal ieu mah da kuring oge saur Kang Awan teh urang oge meunang nurutan da lamun simkuring di PRT 5 ieu di Taranjangan eueuh naon-naon simkuring oge gitu jadi simkuring rumasa ladang nurutan entak saur Pak Sunandar si lain nurutan dalang-dalang senior aya si lain engke ngalaeun naon keur anu bakal datang amanat galunggung Prabu Darmasiksa hananguni hanangangke tan hananguni tan hanamangke moal aya kahirupan ayeuna mun eueuh kahirupan baheula moal aya jalma ayeuna mun eueuh jalma baheula lamun urang ge kitu innama amruhu ida arada syai'an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un terus berkun payakun urang kudu aya tanggung jawab moral ka barudak nu mawi nembe aya keluar tina hati nurani eta nu digaungkeun ku kawan di zaman mana hayang aya kongres supaya aya pedoman soalna bahasa wayang mah bahasa kawi bari seuk padahan tadi teh anu lalajo teu pernah nanyakeun teu ngartieun tah eta bedana ieu padika Padalangan 12 tetekon Padalangan teh kenging MA Salmun tapi kieu da kulantaran ieu lain Quran beda jeung Quran Quran mah absolut mutlak teu bisa diganggu gugat geus kitu teh kitu we bujeng hingga saayat sahuruf satitik Quran teu beunang dirobah geus kitu teh kitu we tapi lamun kieu mah bisa keneh meunang jelema meureun MA Salmun teh tah pamanggih dewek sakieu pek ku maneh lengkepan tambahan sarungsum oh nya tamun ieu 12 kan Padalangan dalam aya keneh nu rancu gitu para masastra para makawi nya geus we bahasa kawi atawa eta keneh gitu asupna tutuk abi carita apa eta keneh geus hijikeun anu wae ku simkurikeun bisa diamandemen undang-undang dasar wae beunang diamandemen komo ieu ngan urang lain ngaruksak anu aya ngan nyarungsum anu aya ngaleubetan teraskeun tah nyarungsum ngalengkepan 12 rukun Padalangan geus bahasa di jerona aya mah di bahasa para masastra bahasa kawi radia para makawi ai kai radia ti pamakaian bahasa kawi dina kakawen para makawi mah kekuatan dalang keur make bahasa kawi dina nyandra dina murwa eta bedana catur we geus soalna di jero aya antawacan jeung retorika tah ieu retorika pan teu aya di nu 12A retorik teh kemampuan dalang keur cumarita di jelema loba da dalang jarang dalang anggaplah
nu lolojonna 10 urang da jarang pasti di lolojoan ku jalma rea. Berarti kan kudu ilmu itu ka dirinya, kekuatan berbicara di depan orang banyak gitu eta aja ilmuna deui. Amar da walaku sahabat banyak tah numutkeun sim kuring nges mah berdiri sendiri sabab nges mah engke aya di kabeh aspek kakawenan nepi ka kajiwaan kieu kabeh. Oh ngesna hebat ieu garapna kajiga pisan. Oh ngesna hebat tadi teh sareng Kang Awan ieu galakna rahwana teh kajiwaan nges gitu paraskeun geus podo singkat ya matos. Tah klasifikasi 80 badan diringkas jadi 7 bagian. Tah supaya entengkeun kanu diajar urang ringkas deui ieu jadi ras jadi opat. Ieu sabenerna mah penyederhanana mah ngaras teu lieur. Oh sabenerna mah tetekan palang diringkas jadi opat aspeknya supaya urang babari ngaidentifikasi oh sabenerna ngadalang teh teu jauh di dieu. Sabet amada walagu catur jeung lalakon. Heureuy ka mana asupna ieu catur. Anta wacana ka mana catur. Hahaleuangan anu bernada oh amada walagu. Itu sabet pan urang nyahoana teh ukur ngigalengkeun wayang jeung merangkeun bari padahal gugunungan ka asup sabet kecrek cempala ka asup sabet keneh wae. Sarigepna juruladen eta ka asup sabet keneh wae. Bisa dicontohkeun pek urang contohkeun. Almarhum Padade Amu mun disatrikan ku Kang Dang Bima beres moal. Moal beda deui beda-beda bola. Gitu. Lagen. Tah ieu mah definisi-definisi sim kuring mengklasifikasi. Sarasa keur nu butuh sakali deui. Sim kuring mah teu ngarasa rugi, teu ngarasa untung. Lamun ieu di kopi heug dibagikeun teu. Ieu mah landasan da. Ngan saena mah saena. Da digratiskeun ieu gitu. Mangga taskeun. Ieu mah definisi-definisi teras. Lalakon tetapi di dieu. Ras. Tah heup ka dieu. Tah ieu sama meh kepala sima soalna lamun rek ngomongkeun jual palasipa lieur Kang. Ieu kudu aya tilamna heula. Ieu sakali deui analisa sim kuring. Bisa jadi sim kuring oge ieu kirang lengkap atanapi teu sampurna. Wayang golek purwa aya 2 pilar nu katuhu pawayangan, pilar nu kadua padalangan. Di jerona salahti pawayangan aya babon carita eusi carita silsilah caturengga tokoh tafsir lalakon sareng sajabina. Ieuna padalangan. Panca curiga silip siniri siloka sasmita simul eta ayeuna di padalangan. Di jerona di antara tihang ieu aya religi multidisiplin ilmu budaya Sunda. Sok kabeh dalang pasti ngalaman. Hiji mangsa dalang pasti lain pasti. Tiasa janten ngalaman di tangat di komunitas Kasundaan daras. Kang Awan di Cireuneu sabaraha kali, di Cigugur. Otomatis urang kudu nyaritakeun ajen Kasundaan. Nyaritakeun kepala sipa Sunda, sajarah jeung sajabana. Minimal urang nyaho eta. Naon aihana cara kadata sawala dan sajabana. Terus aya multidisiplin ilmu, dalang nyalho hukum tata negara, hukum adat, ilmu komunikasi, politik. Sabenerna kolot urang baheula teh ieu teh geus cumpon Kang. Gitu. Emprak heula kanggo Kang Kidalang Dadan Sundanar. Mantap. Tah kolot baheula teh ieu teh geus cumpon geus araya di maranehna teh tanpa ku anjeunna disadari. Paca Susu Priadi sok rek ngobrol jeung saha Paca Susu Priadi rek jeung dewan da puguh dewan. Gitu janten ieu teh pan kadang-kadang kieu nya. Urang ayeuna Kang Awan ge meureun kantos tiasa nimang-nimang dina urang prak-prakan ngawayang. Iraha wancina urang kudu ngawayang, iraha wancina urang kudu ngadalang. Sim kuring tiasa ngidentifikasi eta. Pade Kosasih, oh lalakon, iya dewala guru dewa. Ieu mah nyaritakeun bab ngadalang ya, rek ngawayang. Padade Amu rik madenda.
kapungkurna lalakonna teh rikma dendam mencari Tuhan. Oh bab ngadalang gitu. Jadi ke urang sadayana tangtos pasti ngalaman insyaallah lamun upami secara frekuensi manggung sering mah iraha urang ngawayang iraha urang kadalang. Aya ngawayang mah teu jauh tina hiburan suatu hal anu kasat mata anu katingali, tapi ngadalang mah visi misi dalang kudu bijil di dinya. Tah kagambar tah jiwa dalang di mana cicingna sakumaha kamampu maena ngeunaan spiritual jiwana dina ngadalang eta. Padede amung dina lalakon Wahyu Makutara mah oh ngadalang. Tapi nalika ngawayang cepot kemar terus kalebet kana ngadalang oge tak ada aya bab ilmu di dinya. Nah, berarti urang oge hiji mangsa bakal ngalaman eta gitu. Jadi urang oh ayeuna mah urang ngadalang ieu. Ngan engke heula bab ngadalang mah nu penting mah ngawayang we heula. Entak cenah jekolot baheula mah keur ngadalang mah ulah ngarti heula tapi bisa heula. Bisa we heula. Jadi kanu motor bisa we heula ulah wakangieun sip naon ulah waka. Ibarat kitu panginten. Teraskeun. Cang. Kandap. Tah lamun ieu kacangking kakara kacapna adiluhung jadi nu sae urang hayo we wayang adiluhung. Adiluhung naon nu mawi simkuring sering pisan ngagaungkeun ieu kalebet simkuring sapertos di palataran-palataran Jawa Barat. Kasanian naon sebutkeun entong kilang barang aleuwihan, nyaruaan padalangan naon panyebutkeun. Dieulis saking pepekna. Tapi ieu lain hiji hal anu dipika gimil. Lain anu kudu dipika gila, lain anu jadi urang uduh kieu lain ulah kitu. Proses da sadayana oge. Gitu. Ngan ieu ku kolot baheula dalang-dalang senior urang cumpon perkara ieu. Mibanda perkara ieu. Ngan ku kuring ieu diklasifikasi ngarah babari ke generasi kahareupna. Oh, mentak saur Pak Asep Sunanda tipain ka kauring upami wawadi, uli ke ku lain ilmu mah engke ngawayang mah kabeh kasampeur. Moal mubazir ngawayang mah. Da wayang mah universal. Multidisiplin ilmu. Tah kakarak mun kieu ieu teh adiluhung bener dalang teh. Ayeuna kesenian naon anu bisa kieu? Teu aya, rek jaipongan nu kumaha mu jauh atuh. Tengahna ge moal. Gitu. Teraskeun. Saatos adiluhung kakarak nyangkaruk di dalam. Belah katuheuneuna aya penyelenggara, belah kencaeunana aya proses kreasi jeung inovasi. Dina penyelenggara aya dalang, penonton, tempat. Simkuring aya masukan nalika aya gempungan dalang. Ki dalang dadan nambihan. Tamah ni jadi naon? Situasi dan kondisi yang baik. Nu kaopat. Jadi dengan seukur dalang penonton jeung tempat, tapi situasi dan kondisi yang baik. Kabayang mun keur ngadalang sakumaha keur ramena aya nu kahuruan. Riweuh, aya nu kerusuhan, moal bener. Aya nu maot oge dieureunkeun heula. Pangboroning kitu keur ngadalang keur gegenahna keur ramena hujan gede dodak eureun heula. Artina desel pae sareng sajabina. Teras belah katuhunana belah kencana aya proses kreasi inovasi. Nah dalang teh statis atau dinamis? Apa ngarasa cukup di dinya cicing parkir dina paelmuanana cukup sakidinya? Bisa jadi dalang kayak kieu anu apatis. Keur naon miluan gempungan kitu lah nu penting mah nabe we. Aya nu kitu teh. Aya. Mangga wangsul deui kana balik deui kana kualitas dalang eta nyalira, tanggung jawab moralna nepi ka mana. Da keur simkuring mah justru Bino Jakrama atau napi event kejuaraan eta mah minangka samana. Itu penting pisan. Nu mawi simkuring ieu kanu di Kabupaten Bandung sareng Kota Bandung. Iraha di Kabupaten Bandung rek nu kieu tuh. Iraha di Kota Bandung mah aya nu kieu tuh, ulah Karawang ukur 1 juta. Eta jadi supaya semarak kayak di mana-mana kegiatan padalangan. Inti nama da urang silaturahmi, panggih jeung dalang-dalang deui. Kumaha kabarna dan sebagainya. Inti nama da eta, nganjeng tibatan urang ngobrol ngalir ngidul henteu paruguh, mending anu bertema. Itunya ieu temana.
eta ge sakali deui lamun rumasan utuh mun teu mah mangga sakali deui gitu tah ieu namanya aya trikara dharma padalangan dalang juru pendidik dalang juru penyampai informasi nu katilu juru penghibur tetapi dirinya dalang mah der we ngawayang gelar sajian pertunjukan boh di nu hajat boh di tempat-tempat sana nanggap urang tah kayak kakarak we didinya ya message atau pesan terjadi interaksi konektivitas atau feedback noise gangguan tia nepi kajet nepi ka isuk-isuk ieu nu lajo teu ngargieun anu keur dibawakeun aya nu kitu jadi kadang-kadang dalang sok kieu anu pun urang dibayar kudu hajat padule nu lajo mah dan nu lajo mah teu nganuhun-nuhunkeun acan bari sakbada mena teu kudunan teu nyumbang justru engke lamun dalang ditanggap deui teh sora nu lalajo eta teh jadi semesta anu bakal mangaruhan kanu calon nu nanggap pan gitu panginten jadi tanggung jawab berkesenian mah dimimiti tinu awam kanu ngarti kudu nyebut alus jadi urang teu bisa nyabel urang mah keur kesenian hungkul ieu mah keur orang-orang seni ieu teu bisa aya nu awam anu basajan tah anu mah didinya kusim kuring ka bahas engkena teh aya pesan diterima samar atau tidak dimengerti kakarake audiens penonton teh nganilai teraskeun tah aya kesimpulan di dieu ceuk nu lalajo teh kumaha dalang nu kamari teh cek praktisi akademi ahli menyebutna antara purana madya jeung utama purana teh nu diajar madya mah keur basajan tengah-tengah utama mah dalang anu geus paripurna tah cek nu awam basajan jeung pengalaman bisa jadi PWG ya. Pengalaman eta manehna analisa kana lalajo wayana bisa tinggi kulantaran sering lalajona pengalaman bisa jadi cek nu ala eta mah alus peuting mah rame basajan aya nu telenges goreng bisa jadi nu lalajo mah hak sah-sah wae rek ngomong naon-naon oge tah wangsul deui kanu ieu ieu mah tos rengse rupina da naon dacan kana palasipah ya upami nyangkut kana palasipah mah simkuring sakedik ya upami dalang aya nu ngauban yen dalang aya kecap kawahyuan jeung sajabana simkuring satuju pisan malihan moal nyebatkeun dalangna saha ya jorang simkuring tapi ieu true story kenyataan pisan aya dalang karawan mah pasti uning aja popoe jeung kieu aya dalang nu kungsi asup kana jaringan teroris dalang nepi ku teu percaya-percayana pangaruh di luar yen wayang teh kumaha wayang teh diduruk Pak simkuring moal nyaritakeun sasana ieu pisan off the record diduruk Pak akang teu nepi ka ayeuna inget wae cenah ieu ngaduruk eta teh naha dosana teh tapi satos ngaduruk eta wallahu simkuring lain perkara eta aya korelativitasna sanes tapi karasan ti payunnya kang langsung dak dugi ka dayana malihan kantos asa bara dalang anu kalalanjoan rasa maneh ieun wayang teh seni tontonan murni teu aya unsur pangoban sareng hajabina murni nepi kal wayang teh di tanda petik aya rada-rada dilecehkeun kitu nalika simkuring aya kongres di salah satu kongres sih gempungan perkawis kurikulum di Jakarta pendak sareng Profesor Kasidi di payun teh sareng anu Profesor Suyanto anu di Jawa anjeunna pakar-pakar bukuna ge seueur simkuring ngaluh eta malihan sadadas sabawong-bawongna sauntah-auntahna dalang Sunda aya anu leuwih parah Kang nu di Jawa mah simkuring diundang cing Pak buku mah ini gimana ini sampai seperti ini ada dalang-dalang dicaritakeun kieu malah ya dalang anu mah gitunya dina wayang kulit teh huluna teh silah wayang teh jiga hulu pebogaannya kan jadi mun ngacung kitu teh keluar ya Allah abdi terus aya wayang mangke cangcut jeung sajabana naon jawabanna Profesor Kasidi saur anjeunna Mas dalang
Kita jangan pusing akan hal itu. Bukan saya tidak tahu, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak ada justifikasi seni. Dia bisa mana yang tengah moyong, ayo bawa ke polisi, ulang gitu. Gitu. Saudara Anjeuna, biarkan nanti wayang itu sendiri yang akan menghukumi dirinya. Aduh, keung abdi ka ditu. Peuje simkuring duka kalarasan duka henteu pami simkuring mah teu percandan kalarasannya. Lalakon dewa ruci urang kapala sipah. Saheulaanan pan urang saolawat lalakon biasa. Dorna nitah ka Bima. Kitu lah lalakon maprah. Tapi sing horeng eta sasakala hayang aya lalakon eta simkuring mendakan bukuna. Sing horeng eta perjalanan spiritual seorang Sunan Kalijaga nalika anjeunna diangkat jadi wali. Ciri khas cek perspektif tasawuf ya. Cek perspektif tasawuf jalma cirina lamun anu diangkat jadi wali pasti panggih heula jeung Nabi Khidir dalam bentuk apapun. Ini si orang dewa ruci teh eta teh dewa ruci perjalanan spiritual seorang Sunan Kalijaga panggih jeung Nabi Khidir di jero laut. Naon buktina? Abdi aya bukuna di payun, abdi nuju ka Tasik di payun. Aya Gramedia di penuju Gramedia kene, enak pada bubar sareng eta aya buku kitu kanal. Dewa ruci sing horeng eta anu nerjemahkeun manuskrip kenging Sunan Kalijaga. Jadi manuskrip tah ieu caritana manuskrip artinya kan otentik kan. Margi ditinggal zaman baheula anu bisa diidentifikasi tur nu pikawayah kieu aya 3. Hiji artefak, 2 nyaeta manuskrip, 3 sastra lisan. Upami artefak candi, aya candi jiwa, aya candi cangkuang mun di urang, aya candi-candi sareng sajabina. Menhir upami di ieu batu berundak, punden dan sebagainya. Upami manuskrip eta tulisan-tulisan. Kalebet tulisan-tulisan anu diunggalkeun pangalaman spiritual Sunan Kalijaga anu pendak sareng Nabi Khidir di jero laut teh gitu. Tanu katilu sastra lisan. Sastra lisan teh eling umat gitu, ilir-ilir cing sangkeling teras aya silondok paeh nu duta nu kitu eta sastra lisan. Ngan resikona sastra lisan aya distorsi. Renggeng manik nawarata. Sesekar ingwang sekarang wawang. Da sadenge-dengeuna teh. Nu ieu sing kuring satuju pisan nalika engke aya kongres teh urang ngabenahan nu kitu tah. Di benahan da aya ahlina di Unpad, aya seorang sastrawan Pak Mamat, aya Pak Mohon, terus aya deui Pak Undang sareng sajabina sok urang bukar baker anu salila ieu urang dikakawenkeun teh naon sih artina. Jadi ulah nu ka naon diomongkeun ku urang teu ngarti kitu. Tah maksudna keun tadi. Tah aya deui berarti mun kitu mah Sunan Kalijaga lain eta hungku pepernianana anu kudu urang dipurak. Hiji deui nya tiasa janten pan simkuring oge ieu persepsi atau lain pamanggih nya analisa. Semar lahir eta Sunan Kalijaga anu bogana. Semar teh gitu. Kela Semar di mana mimitina ieu? Lamun dina etimologi teh harti kata aya oge kirata basa sem pangangen-ngangen man menyemarakan datna alam eta mah kirata basa. Dikira-kira tapi nyata eta sah keur seorang dalang. Kursi cokor di sisi asa bener, tapi cingka ada aya kursi nu cokorna di tengah. Nah jadi korna. Panteu kitu nya. Itu dasi dina dada supaya aksi. Eta mah bahasa-bahasa kirata. Tapi lamun ningali kana dicuk-curug yen ieu lahirna ti Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang sufi tasawuf nasional. Anu memang diantawis para wali-wali Nusanesna anjeunna anu siap pasang badan kapribumianana. Mentak anjeunna mah raksukanana beda jeung Nusanesna masih ke timur tengah. Sunan Ampel, Sunan Muria ampi sadena iwa Sunan Kalijaga make bendok jeung make takwa. Pribumi. Nah, kela mun anjeunna tasawuf melahirkan Semar kumaha ieu mitina ieu. Nah, dina tasawuf dina kitab Sirul Asror pan eta teh pangarsa Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kagungan buku teh ratusan nya
salah sawias kitab anu terkenalna tilu. Hiji Sirul Asror, dua Futuhul Ghaib, nu kadua Futuhur Robani. Anu paling terkenal nyaeta sabatan teh bukuna buku Sirul Asror, The Great of Secret, rahasia besar. Jadi zaman harita ku para penjajah da Belanda mah jahat pisan ngajajah urang teh, beda jeung Inggris. Jadi trilogi kolonialnya beda jeung Inggris, jeung Prancis, jeung kalabat jeung Amerika beda trilogina. Pan trilogi teh God, Gospel and Glory. Kemuliaan, agama, kekayaan. Tah, jadi Belanda mah kumacarana urang teh bodoh, urang teh belegug, urang teh sesat. Mentak buku Sirul Asror mah ulah sina nyebar zaman harita. Disinggung sama kata Rusia ku kalau bet isan di dinya. Tak urang apaan? Urang cing nikmat ageng, nikmat Islam, nikmat iman. Beun we. Padahal kedan nama nikmat Islam, nikmat ihsan. Eta penting pisan. Tak ku para ku kolonial ku Belanda baheula di deum eta. Tah naon eta anu kapanggih dina kitab eta? Alam aya 4 dina eta kitab. Alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Aya alam mulki nu mana? Alam nu katingali. Anu karaba karasa kasaksi ku pasaindra eta alam mulki. Masih di kolong langit keneh. Satungtung urang bisa mikiran eta alam mulki keneh. Tapi lamun geus alam mulki alam malakut eta di langit hiji nepi ka langit 4. Alam mulki langit hiji langit 4. Anu mawi dina Sidratul Muntaha Kangjeng Nabi Mi'raj Ma'arij ka luhur teh pan pernah sareng Nabi Adam, pernah sareng Nabi Yahya, pernah sareng Nabi Idris, pernah sareng Nabi Harun, pernah sareng Nabi Musa, pernah sareng Nabi Ibrahim sareng hajabina pan tina lapisan-lapisan langit eta. Tah lamun malakut malangit hiji leuwih ka langit 4 upami lahut jabarut langit 4 dugi ka langit 7. Di langit 4 teh aya Baitul Makmur teh tempatna kumpulna para ruh kalabat malaikat. Jadi di ditu teh sapertos aya Ka'bah. Nah ieu mah cek kitabnya lain ngarang simkuring. Jadi sapertos anu tawaf kabeh. Jadi lamun dicokot pan enak geus sepakat yen Ka'bah tengah-tengah dunya. Mun dicak kaluhur eta. Ka alam Jabarut tengahna pisan teh Baitul Makmur. Mentak dilarang masjid ngaranna Baitul Makmur lamun ayat tengah-tengahun eta dilarang eta sabab di luhur. Ta alam ruhi teh eta. Anu Al-A'raf 172. Alastu birobikum nanya maneh yen kami pangeran maneh bala sahibna leres Gusti yen saira pangeran abdi. Eta pan di alam ruhi bab eta. Jadi sebenarnya urang ka dieu teh perjanjian Allah teh nagih janji, ka urang teh janji anu tanpa kurang disadari ayeuna. Urang teh geus janji di ditu dina Al-A'raf 172 teh. Sanggup maneh kadunya? Sanggup. Pikeun naon? Pikeun ibadah pek. Tai urang teh dijanji da bongan. Jadi lain kunaon urang digelarkeun kadunya? Ih, lain urang nu hayang kadunya. Dina Al-A'raf mah 100 langit ka-7 kakarak lahut mah hiji hal anu teu tiasa digambarkeun. Di situ aya Mistawa, aya Sidratul Muntaha, aya Aras, aya Kursiun, dirinya alam laut. Sedengkeun laut hartina samar. Ieu kuncina. Oh, semar teh samar. Sedengkeun anu engke kudu didampal laut teh. Sapatos Kanjeng Nabi. Mentak ketika orang berbicara lahut eta kakarak bicara innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngageblek deui urang sareng nu anjeunna. Mentak samar oge pan dina kieuna samar disebut lalaki da nyeungseng susuna, bujurna oge. Jika awewe disebut awewe da lalaki. Gitu. Anu mawi anak-anak lagi pan anak-anak ciptaan cepot dawala gareng sana di Jawa oge. Berarti semar teh tina samar teh lahut kapanggihna tina Sirul Asror eta. Simkureun ngagebrah teh Sirul Asror dibuka ieu bener ngagorehelna. Samar teh tina samar.
samar tak kumaha carana urang yang kadampal kalahur eta nya kalakuan Semar, sikap-sikap Semar, akhlak Semar anu kudu diturutan anu TBDP handap sasor sareng sajabina itu samungkeun we ieu naon hubunganna jeung Islam sing horeng dimensi kamuhamadan dibagi tilu nawayang hiji Semar, dua Dharma Kusuma, tilu Kresna eta gulang naon cirina hebatna kolot baheula ya sok tiasa diidentifikasi ya lamun kolot baheula nyaritakeun lalakon leungit layang jamu kali musada teu lesot di tilu wayang eta sok Pasep Sunanar lalakon naon Eka Pancatunggal leungit naon neangan Dharma Kusuma dan sebagainya teu jauh artinya kolot baheula waspada lamun urusanana jeung ngencar pelamungan dasamuka saha nu bermain di dinya Anoman Kresna di cross Semar asup kadinya kunaon tadi dimensi kamuhamana dibagi tilu dimensina sabab Muhammad oge apa lamun ditinggalikeun kapamimpinanna luar biasa oke tinggalin ngeunaan kasabar lamun ngeunaan kapamimpinanna aya di Kresna sebagai ulil amri manehna nabi anu memang pembawa berita besar nu kadua nyata ngeunaan Dharma Kusuma naonna kasabaranana Dharma gawe Kusuma bersih pan gitu Dharma Kusuma Dharma gawe Kusuma bersih aya nabi naon gelarna Al-Amin orang yang dapat dipercaya tak dorna pan nanyakeunna ka Yudhistira kasep cing iwasalira anu dipercaya nu tara ngabohong berarti aya dimensi kamuhamadan oge eta di dinya gitu. Mantak anu digugulungna naon ieu layang jamu sekali musada oh ieu sahadat teh ayeuna tah ngeunaan ka masyarakatna kumaha ieu kakarak ayeuna Semar ngangkarukna mentak dimensi eta teh jauh ti dinya tah samentawis kitu udah nyaritakeun wayang mah nu tadi teh di kodok mah ngejeroan tapi sakali deui simkuring sanes ngandung hartos ngagurui teu pisan-pisan di dieu seueur para sepuh di dieu ge senior sabina teu pisan-pisan simkuring ge ieu mah ngan saukur sharing atau napi dodok pangrewong kitunya sakali deui hapunten anu kasuhun meninggal nu diapu amri hampuran nu kateda bilih dina naon nu dipedarna kirang sapuk sareng mamanahan sareng sabina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.